Bangke, Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan. Nah, timeureun menuju persiapan kanggo cabang Sanggar Seni Tari Tumaritis anu kadua kitu nya. Insyaallah urang ningal situasi sareng lokasina di ieu lokasi. Ayo cikedot. Nah, salah satu dari tempatnya Desa di Uninga, alhamdulillah berkat kasayan panginten Pak Haji Ius sareng Ibu Haji selaku kepala desa sareng Ibu kepala desa Sukaluyu. Alhamdulillah parantos memfasilitasi kanggo Sanggar Seni Pami PSSP Tumaritis maya di Pangalengan. Nah, sebagian panginten orang tinggal heula kanggo lokasi-lokasina panginten dipaleh ditu terus katawis berbagai macam ornamen-ornamen atau napi tempatnya kanggo pelaksanaan nu paling itu panginten insyaallah nu salajengna aya BUMP-na Badan Usaha Milik Pami PSSP insyaallah ku Bukades terus difasilitasi panginten ini kapayuna insyaallah aya kedai-kedai di dia panginten untuk memberlakukan ataupun memberdayakan para seniman seniwati supaya aya kamajengan dan sagelarupina. Panginten urang ngalirik deui panginten kanggo pelatihan Sanggar Seni Tarina palih dieu. Ayo sakidot kita Oke guys. Sekarang kita ada di lokasi buat sanggar tari, buat latihan sanggar tari Pami PSSP Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya panginten kanggo lokasi-lokasina kanggo sanggar seni tari, sareng sanggar seni anu sanesna panginten dina sentra buhuna insyaallah urang angkat urang sadayana. Panginten ieu nuju bebenah heula pangintennya urang sapuan heula sakedap. Sapuan punya. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Kades Sukaluyu, Pak Haji Ius sinareng Ibu pamugi kasayana masihan fasilitasi pamugi sing digentosan Allah Subhanahu wa taala sing diberlipat gandakeun kasayana monggo Allah Subhanahu wa taala. Dan galarina wow pokona mah amazing indah bisa. Kayaknya panginten ka para seniman seniwati nu aya di sabudeureun Kota Bandung engke upami ameng ka Pangalengan terus disayogikeun sapertos kanggo naon namina teh lesehan berbagai macam makanan segala rupina. Ayo bageun urang ningal. Paraya seniman ka Jawa Barat panginten yang tinggal heula ieu kanggo engke pelaksanaanna insyaallah menuju di dalam tahap perbaikan menuju persiapan kanggo Sanggar Seni Pami PSSP di Kecamatan Pangalengan. Panginten urang nepangan salah sawios ibu kepala desana aya kelarasan nuju palih dieu. Ibu Kades palih dieu. Nuju bikin kontenna lagi. Nah, paraya seniman Pami PSSP Jawa Barat. Ya, salah sawios Ibu Kades terpilih periode nu ayeuna anu alhamdulillah masihan fasilitas kanggo Pami PSSP ngayakeun dina sanggar tari, sanggar seni sanesna oge sareng kanggo kedai-kedai untuk pemberdayaan sumber daya manusia khususnya seniman seniwati nu aya di Pangalengan. Mangga Bu Kades pilih bade aya mangga ya panginten nuju idam heula cenah. Oke guys, sekiranya kembali kita ke part 2 ya. Untuk yang sekarang kita alhamdulillah ada Ibu Kades Desa Sukaluyu ya. Alhamdulillah
Nuhun pisan Bu Haji anu parantos masihan fasilitasna kamu kamajengan seniman seniwatin aya di Kecamatan Pangalengan khususna panginten kamu memfasilitasi yen di urang teh bade nanjerkeun seni budaya tradisi orang Sunda. Nah, nuhun mangga Bu Haji bilih bade anu disampaikan kasadayana khususna ka urang Sunda bilih bade sanes bilih kedah ngarojong seni Sunda. Yuk sadayana daftar bilih bade tarina atanapi ngawihna disayogikeun tempatna di Ibu. Mangga kasadayana dihaturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam haturun pisan Bu Haji. Kades Sukaluyu meskipun punya jabatan tapi tetap dengan kesederhanaannya yang tidak berubah. Seorang teh ibu mah tetap kayak kieu karena naon penting mah kita tahu aturan kalau di kantor ataupun di desa dia adalah seorang ibu kades tapi untuk di rumah Bu Haji aja katanya tanapi ibu wes nah gitu panginten. Alhamdulillah yuk warga Pangalengan khususnya panginten orang sesarengan ngahanjatkeun seni budaya tradisi. Alhamdulillah kita ada cabang di Ciseke, pokoknya Ciseke Wates sabudaerana Sukaluyu utami nama panginten sesarengan dengan seni budaya orang Sunda. Ciao.